Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon nu kusim kuring dipihormat, langkung ti payun hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu tos masihan urang sadaya kasehatan, kenikmatan sehingga urang tiasa patepung lawung, pamprok jonghok, patepang rarai dina ieu kasempatan kawih kawilujengan. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia tetep dileleurkeun ka junjungan urang sadaya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalih kulawargina, para sahabatna, sareng insyaallah ka urang sadaya salaku umatna dugi akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nepangkeun wasta simkuring Gania Fasilatun Zahra, simkuring ngagem janten panumbu catur. Satu acara simkuring ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng para pamilon nu tiasa hadir dina ieu sawala kanggo medarkeun sareng ngadiskusikeun ngeunaan seueurna pelecehan seksual ka murangkalih. Supados henteu nyongkolongkan waktos, hayu urang sami-sami buka ieu sawala ku awasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng para pamilon nu kusim kuring dipihormat, satu acan nincak ka acara nu salajengna, supados henteu disasaha simkuring seja nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Bapak Nono Haryono selaku guru PPKN di SMA N hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganna. Pangjejer nu kadua nyaeta Ibu Elis Dahliah SPD selaku guru biologi di SMA N hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganna. Para hadirin nu dipihormat, supados urang leuwih neleman kana materi nu bade dibahas, hayu urang sami-sami regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Nono Haryono kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Nono Haryono nu tos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun kana mantena, pelecehan seksual mangrupikeun aktivitas nu dilakukeun ku jalmi dewasa atau terapi jalmi nu langkung sepuh ku ngagunakeun murangkalih pikeun nyugemakeun kabutuhan seksualna. Negara urang Indonesia ngaduhan hukum nilira ngeunaan panangtayungan murangkalih nyata dina Undang-Undang Dasar 1845 Nomor 23 Tahun 2004 ngeunaan palindungan anak dina pasal 81 sareng 82. Ku kituna hayu urang lajengkeun ieu sawala, mangga ka Ibu Elis Dahliah SPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Elis Dahliah SPD nu tos ngadugikeun kamandangna. Ku kituna nambah pamahaman urang ngeunaan dampak pelecehan seksual. Nurutkeun kana mantena, pelecehan seksual mawa pangaruh ageung ka para korban. Dimimitian ku gangguan fisik dugi ke gangguan psikologis nu karasa salam hirupna. Efek gangguan psikologis nu diraih teh kalebet depresi, trauma satos kajadian, paranoid keunaan hal-hal tertentu sapertos kapendak sareng jalmi. Kulantaran waktos nu sakedik, simkuring bade ngawartosan ka para pamilon sadaya nu bade tumaros dina patarosana kedah ngacungkeun pandangan sareng nyebatkeun nami. Hatur nuhun ka Aditya nu tos ngadugikeun patarosana. Patarosana kidang langkung ngeunaan kumaha upami korban pelecehan seksual henteu ditanganan secara baik. Mangga ka Ibu Elis Dahliah SPD kanggo ngawalor patarosan ti Aditya. Hatur nuhun ka Ibu Elis Dahliah nu tos ngawalor patarosan ti Aditya. Janten upami aya korban pelecehan seksual henteu ditanganan secara baik, bakal timbul dampak negatif di diri korban. Nyaeta nu kahiji, korban ngarasa pelecehan seksual mangrupikeun aib kanggo anjeunna sareng keluargana, janten ngadorong korban terjun ka pergaulan bebas. Nu kadua nyaeta ngedorong korban pikeun melas dendam ku cara maehan palaku, sareng nu katilu nyaeta ngajadikeun korban seorang pedofil atau homoseksual di masa anu payun. Alhamdulillah teu karaos ieu acara teh paraos rengsek kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sami-sami nutup ieu acara ku awasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kancana dahapunten bilih aya kalepatan cariosan. Hatur nuhun kana perhatian sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.